Tas. Nah, siapa geus mawa coba euy. Aing mah boga tatarucingan, Mas. Lah, keur malieur. Moal malieur ieu mah. Naon tatarucingan teh atuh? Bisa menggairahkan, mencerahkan ya pokokna mah. Jalan mana anu moal di aspal-aspal nepi gairah ge moal di aspal-aspal. Jalan sawah. Lain, pasti kan di aspal, lamun boga duit mah di aspal wae jalan ka sawah mah. Jalan setapak. Moal lain. Galengan. Lain bisa wae teh mah di aspal. Jalan Rona. Lain. Jauh kene eta mah. Tok lah. Karek mulai ngeseger-seger kieu geus. Cek jawab deui wae ya. Kela euy. Asa teu kabayang gitu mah. Jalan mana anu moal di aspal. Taluk pedor euy. Jawabkeun taluk. Taluk aing sok. Nyerah kok aing naon. Nyerah di wae aja guys. Atuh dah. Liur atuh dah. Nu moal di aspal teh jalan naon cek urang teh kan? Heeh. Nu moal di aspal mah jalan kereta api. Tapi kayak ge moal di aspal aja. Oh nya anjing.